gitu tah. Muun hayang seuri tong ditahan. Unda seuri teh lain milik orang kaya. Peperian urang teh jelema miskin dahar ke jeung beras raskinnya cenah. Atuh seuri-seuri keur ngaji mah peperieun di imah loba hulang-hulang. Utang deui. Astagfirullah. Ih, kayak lah ieu aya nu barogah hutang. Yeuh, teteh, ari hutang mah kumaha awak? Mun awakna gede, hutangna ge. Hati-hati tangece ayeuna nu angkat ngaji ti bumi ka dieu mawa hutang karunya ieu khawatir abdi mah. Bisi balik ngaji di jalan papangi jeung nunanya ceuk. Nemean abdi mah disahareupan ku nu kararieu. Puhun keur mah di payun aya jawer kotok. Pantesan jamaahna teu areling. Kudu dikompres ku jawer kotok. Ari itu nu ting jarentul bari arudud nyawaan teu. Ya ibu KBG insan nu hadir dieu teh eueuh nu paraeh. Eueuh nu geus marawat KBG nu harirup keneh nu aya nyawa. Ibu gaduh rasa cinta yang paling kuat, yang paling abadi adalah cinta apa? Bukan cinta manusia sesama manusia. Bukan cinta salaki ka pamajikanna, bukan cinta pamajikan ka salakina. Cinta urang ka salaki mah teu lami, cinta salaki mah ka urang teu lila. Wajar kunaon eta cinta teu lila? Karena cinta jelema masukkeuna ku seep lain setan. Jaba awewe nu dikawin ku salaki teh si Besti. Tuh hayang lah pertemanan yang menyakitkan. Sok oce tak unggal poe minggu senam jeung si Besti. Kumaha lamun mau ti heula salaki kawin kana sok nyamper senam jaba mas kawinna geulang eta duka dukuh duka acar nuangna dibaraseuhan duka tarunduh duka lalapar nu ngajawab salam sorakna rada eueuhan melak jati sisi leuweung diceboran make cai bisi tadi keur malaweung ajaran sakali deui siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Sulam di imah Ceu Isah nu ngajawab salam sing laleungit kasusah. Haji Sulam di imah Ceu Nunung nu ngajawab salam sing dijauhkeun tina kabingung. Aya ragaji di imah Ceu Iroh nu keur ngaraji mudah-mudahan sing tariasa arangkat haji jeung umroh. Tecekap ku amin ibu. Ibu teh meuni tarik amin sora meuni bedas saur ibu teh da balas hayang ka Mekah atuh da. Ternyata ibu ka Mekah teh tidak cukup dengan amin saja. Syaratna ibu tiasa dugi ka Mekah hiji kudu aya dukungan ti salaki. Alhamdulillahirabbil alamin. Pas urang dereg-degkeun datos jam 2:30. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala samsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin sayyidina wa maulana Muhammadin. Nu palih dieu mah kompak semangat bager ngawaler sallallahu alaihi wasallam. Nu palih dieu mah jiga nu keur laloba pikiran. Ngaosna teh sapertos tidak fokus ibu. Saya curiga rupina ibu teh nuju mikiran Mang Aang. Sanes Aang haji nu aya dina pikiran ibu mah Aang suran.
Sabab ya teh bulan kolot biasana lain kerja ratuh cinta nugas karolot kieu mah kerja ratuh tempo. Mata kampura ibu ngaos jeung abdi mah kumoto sonten ulah ngalamun ulah ningalikeun ka pusing ulah ningalikeun ka tugenah keur ngaji mah meskipun di imah boga masalah titip keur ngaji mah kudu loba sedekah. Punten Pak Ustad blok imah kedah rada di rukiah. Wihandai ibu tekaci awas di mana aya kalimat Muhammad ku ibu ka kuping jawab sallallahu alaihi wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina sarengan tungtungna innahu huwas samiul basir. Ngerakeun jaba dihareup jaba tarik jaba salah. Ari acuk menikat garaya seragam. Innahu huwas samiul basir. Al ayat sadaqallahul adim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Jamaah sadayana, ibu-ibu, bapak-bapak, wabil khusus yang saya banggakan keluarga besar Anugrah Bapak Haji Agus beserta ibu beserta keluarga, anak cucu, mantu, kita doakan semoga keluarga besar Anugrah Pak Haji selalu diberikan oleh Allah anugerah. Selalu oleh Allah diberikan barokah. Sehat, terutami Mahaji Neneng nu ayeuna nuju kirang sehat. Jamaah kumpul di dieu langkung ti 40 urang. Mudah-mudahan aya salah seos jamaah nu diijabah doana ku Allah. Seketika kun payakun ayeuna keneh panyawat Mahaji ku Allah diangkat digentos deui ku sehat sapertos bihara bihari deui. Amin ya rabbal. Nu hadir ngaos teh ibu rupi-rupi. Nu beunghar aya nu miskin loba. Betul? Nu sangsara seueur nu boga hutang oge seueur. Profesi potensi tong matak jadi ibu ayeuna matak pasea jeung tatangi pedah teu sami. Meskipun ibu raksukan acuk ibu ayeuna tampilan tidak sama. Blok ieu mah geuninganan seragamna teh kieu. Blok itu mah rupi-rupi. Nu beh ditu mah rupa-rupa. Nu beh ditu mah paru-paru. Uyos teuing bapak acuk teu sarua, uyos teuing bapak kopeah teu sami, uyos teuing ibu acuk ayeuna seragamna henteu sami jeung batur. Allah mah teu ningali kana acukna seseorang, Allah mah teu ningali kana tampilan seseorang, Allah teu ningali kana beunghar jeung miskinna seseorang, Allah tidak melihat pangkat jabatannya seseorang, tapi Allah ningali kana hate, amal dan perbuatan. Makana mohon ibu, kita semua adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu. Sing kompak ibu cicing di alam dunia dan isinya diciptakan oleh Allah. Berarti ibu janganlah bersandar kepada selain Allah. Sandaran ibu bukanlah suami, sandaran bapak bukanlah istri, sandaran ibu bukanlah manusia. Sandaran yang paling utama adalah la ilaha illallah. Makana ibu di dieu ayeuna moal hanyakal nuju ngaos, moal hanyakal akan keur ngaji. Meskipun tadi saur MC sawareh mah aya nu teu kabagian kupon.
saware aya nu teu kabagian snack ulah nyeuselan ka Bapak Haji Agus, ulah nyeuselan ka Bapak keluarga besar Anugrah. Justru urang ayeuna ngayakeun pangajian berkah keluarga besar Anugrah, kita diberikan anugerah oleh Allah, langkah kaki, ayunan tangan, meskipun ibu teu kabagian dahareun, meskipun ibu eueuh nu ngahadiahan berkah pangajian, ngangkatkeun sampean, ngalengkahkeun sampean, ngepatkeun pandangan Allah. Tita tadi memeh angkat ngaji ka ibu geus mere hadiah luar biasa, hadiahna dosa ibu bapak dihampura. Garadu dosa henteu ibu. Lalaki ning eueuhan sorana paraeh tawa. Ibu garaduh dosa, bapak baroga dosa. Gaduh. Sadayana gaduh dosa, tong boro-boro ibu anu ditaros saya yang berbicara, bahkan lebih besar daripada ibu dosa. Da awewe mah penggede-gedena dosa. Kunaon awewe gede dosa? Sabab awewe sok gede hilap. Oce sanes situ. Coba diharap. Moal nyarekan, abdi mah moal nyarekan. Ibu nu ngajawab kitu teh nu rumasa eta. Aduh, jaba ibu teh dihadiahan ku Allah, init ngaji mah dosa dihampura. Jaba ibu ayeuna angkat ngaos ka dieu, lamun ibu keur ngaji dilepaskeun nyawa ku Allah. Ulah sieun ari masalah maut mah Bu. Saya tidak tahu umurku, saya tidak tahu umurmu. Ngan ibu tong kajongjonan ngaran umur hirup di alam dunia baina sittin wa sab'in, antara 60 jeung 70. Rasma emut kaputra tercinta na Pak Haji Agus. Leres Bu. Meskipun Pak Haji sareng Mah Haji belum berani melepaskan karena kasih sayang orang tua ke budak, karena cintanya indung bapak ke budak mah sampai kapanpun tidak akan sirna. Moal leungit cinta indung ka budak mah, moal leungit kasih sayang kolot kanu jadi anak. Wajar lamun Pak Haji, wajar lamun Mah Haji. Waktu itu ketika ajal menjelang tiba, putra tercintanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Cong aral ibu jeung bapak sarua urang oge bakal maot. Ibu nu dipayunan abdi teu apal. Beuting ti payun. Maot teh abdi nu pandeuri. Atawa sabalikna abdi nu ti pengker. Tukang son nu ti heula. Ibu sakumaha diemung-emungna maot. Sakumaha ibu geus bosan di alam dunia, dihayang-hayang maut. Janji Allah mah moal sulaya, idza jaa azaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Malaikat Israil akan tetap datang mencabut nyawa kepada kita semua tepat pada waktunya. Beuting balik ngaji urang dicabut nyawa. Beuting ayeuna keur ngaji keun bae bangga mun ibu ayeuna bapak maut keur ngaji bari ngalepaskeun nyawa maca kalimat la ilaha illallah. Maut ibu jeung bapak bakal husnul khotimah. Tong waka amin da sakarat nage acan. Insya. Yuk ayeuna mah sandaran kita janganlah kepada manusia. Sadayana manusia dibenghareukeun ku Allah, urang diheurupkeun ku Allah, urang rek dimaotkeun ge ku saha? Urang dimiskinkeun teh ku saha? Ulah arar ka saha? Ulah nyeri hate ku saha? Da dikitu dikieun teh ku Gusti. Ibu kadieu ge kusaha hakikatna mah ku Allah, makana la ilaha. Yuk bareng sadarea la ilaha la ilaha illallah. Ha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibu-ibu wungkul la. Luar biasa semangat ibu-ibu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Heup ibu-ibu na repeh tong nyorak mangga bapak-bapak. Parae. Tingali gerabu kalah narangkep tuur. Kalah ngaharureng ting jarentul bari arudud. Bingung disebut hirup darehe, disebut cengcelengan da oyag, disebut patung da udud.
Yeuh Kang jeung abdi mah tong era-era tong asa-asa sing puguh akang teh mun hirup nyora mun rek maot-maot atuh sakali. Yuk lah kabeh ibu lah keun da lalaki mah hese matak disebut nage lalaki mah pemain beku. Awewe pemain baku. Matak syukuran Pak Haji Agus ayeuna rajaban lolobana nu hadir teh awewe tak ieu nu sok ngaramekeun teh nu kieu. Lalaki mah lain ngaramekeun ngariweuhkeun. Ngaji teh jiga husu tungkul ari kue erep sapiring cengkat teh. Udud teh eureun lah Pak Haji kalau ngajahatkeun. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Yuk kompak la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah la mawjuda illallah la ma'buda illallah la matluba illallah la maqsuda illallah yuk la ilaha semangat ha illallah Muhammadu Rasulullah ya Rabbi bil Mustafa. Salawat biar kita diberi syafaat. Nu hoyong ku Allah ibu di pasian rahmat tong liren tong bosen baca salawat. Romi maulaya sholli wa sallim da iman abada bika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil waghfir lana ma madha karomi aminan ku sadaya angkat tangana Pak Haji Agus sareng jamaah ulah waka dasanes doa eta mah keula kakarek nyebat namina nurek didoakeun kieu yeuh ari ngaji jeung nu bodo teh pararede can waktuna geus celengkeung Pak Haji Agus sareng jamaah mugi doana diijabah sing sarering arang katejarah ka Mekah sareng Madinah ya Rabbi bil semangat sholawat mual aya lembur urang mual aya urang sadaya mun teu aya Kangjeng Nabi tercinta Pak Haji Agus sareng jamaah mugi ku Allah ditambih barokah putra putu soleh solehah ibadahna istiqomah ya Rabbi bil sidana waghfir ya wasi'al karomi tong amin ayeuna mah kahanapkeun pandanganna bisi cangkeul kantu nurutan wungkul ayeuna mah kata abdi bahasa abdi tungtungna wungkul salawe 20 oh kompak awas nu teu nyora nyeri huntu cek salawe 20 aya injuk dina meja awewe zaman raresep nganjuk tara bebeja ya Rabbi bil sholawat mamadha salawe 20
Angen kacang na pariuk awewe zaman tarang mencrang punduk hauk ya robibi. Sok ibu solawat waghfir lana ma dina panci mangih kacang polong meuli padi ti pasir kirisik ieu MC menit teu eureun melong ningali abdi mirip Dewi asik. Ya Rabbi bil baligh maqasidana. Semangat ibu untuk membaca sholawat. Mun keur ngaji kudu jempe ulah bari ngoprek wae. Komo bari ngadon tibra. Awas digondol kelong wewe ya Rabbi bil baligh maqasidana. Ya wasi'al karami Allahumma sholli wa sallim wa barik. Aya nu keur ngoprek HP aya. Oh keun bae da HP ibu eta teh. Abdi mah moal fanatik dah dige boga. Bahkan nu keur nyarepeng HP ku abdi rek didoakeun mudah-mudahan sing aya kuotaan. Eueuh kuotaan minta duitna ka Padewan. Aya Padewan aya. Nu mana Padewan? Oh, Padewan teh karesan putrana Pak Haji. Saha namina teh? Pak Muhammad Riki. Alhamdulillah. Pun ai Padewan ada atuh ibu jabatan ge palang hiji, palang dua. Abdi mah tibang palang kakan we. Hari Padewan mah tuh da titelna ge S1, S2, saya mah esteler saja. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Alai bingah ibu tiasa tepang sareng Pak Haji Agus keluarga besar Anugrah salah satu donatur Pondok Pesantren Al Abror karesan pun biang pun bapak teh ibu ngadongeng weh heula gaduh pesantren di Cineam berdiri tahun 78. Setiap aya naon-naon teh pasti we mah haji neneng mah neng nitip kanggo santri, neng nitip namihan kanggo ngarenovasi. Karesan ayeuna nuju ngarenovasi asrama putri, pidoana dilancarkeun, disalametkeun, nu didaramelna digampilkeun sagala rupina. Karesan berkah anugerah ti Allah diondang ku keluarga besar Anugrah butuh bajaringan butuh semen karesan di dieu aya Padewan. Buhun atur nuhun Pak Haji Agus cai abdi tos dipasihan menikat sagala rupi buhun ieu meuni harerangnya da abdi disangki lauk cupang. Aya ketang iya aya nurupaan susu tapi sebetulnya abdi mah asli butara nyusu susu mah kanggo saha kanggo lalaki matak lamun ibu salah kita seraja bantar daek berjamaah ke masjid kedul salat taku ibu teh sing loba dibere sumanget isah lain susu atuh dibere susu mah kalah ngagengel di imah ih kumaha pikiranana gulbau eta pan salaki teh kudu berjamaah lain kalah dibere susu mah kalah ngagantel. Sok lah ibu lah kitu tah muun hayang seuri tong ditahan unda seuri teh lain milik orang kaya peperian urang teh jelema miskin dahar kejeng beras raskinnya cenah atuh seuri-seuri keur ngaji mah peperieun di imah loba hulang-hulang utang deui astagfirullah ih kayak lah ieu aya nu barogah hutang yeuh teteh ari hutang mah kumaha awak mun awakna gede hutangna ge
hati-hati tangga ceu ayeuna nu angkat ngaji ti bumi ka dieu mawa hutang karunya ieu khawatir abdi mah bisi balik ngaji di jalan papangi jeung nunanya ceu namanya atuh Bang Emok nagih di tengah jalan atuh da Bang Emok ya kasopanan tos ibu muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala sanes ibu wungkul ayeuna ibu nu kikian teh Bu nu di lebat masjid ge sami keur ngaji tuh seueur lalaki naroong weh ece juga di sel tahanan sarua komo itu mah dina jero beusi ece kararieu Ibu Pak Haji Agus syukuran ka Allah sehat Pak Hajina keluargana sararehat Mah Haji Neneng ku Allah nuju di pasien ujian wajar dan amina hirup di alam dunia mah terlepas dari uji sing kompak dari coba dari rintah matak ibu tas pengajian tas peringatan Isra Mi'raj Raja Bantea cek urang dieu mah urang teh kudu kuat ka iman nan sabab hirup di alam dunia loba ujian loba cobaan loba rintangan kenapa kudu kuat iman khusus keur lalaki kunaon lalaki kudu kuat iman sabab lalaki sok loba papangi jeung ranjau kehidupan jijik karana ditakol ku mik geura ieu lain blok iman teu baloner wae da punten di dieu aya rana sok aya tuh nu mana eta nu make tiung barem hampura teteh ulah nyeri hate jadi randakeun bae beukeun oh ieu ge sami tah keun aya balad ngan beda mereknya cenah keun be randa-randa ge asal ngeureueuh ngaji ngeureueuh ibadah di mana aya rana ngeunah ngacaprak yuh ibu mun ngeunah ge laku atuh puguh matak jadi rana ge bau tong boro-boro ibu tuh Pak MC oge sami ibu dijieuna mah tinu barokah eta ka MC kawalat saya jaba ustad nyebut bau ih Pak Haji Agus kunaon ieu warga aredan kieu Astagfirullahaladzim nemean abdi mah disahareupan ku nu kararieu puhun keur mah dipayun aya jawer kotok pantesan jamaahna teu areling kudu dikompres ku jawer kotok Ibu putuna parantos dilantik kamari janten naon Bu polwan naon ari polwan teh ari RT lain ari RT mah RT ripuh tepuguh ari RW ripuh wae ari ustad naon ustad usaha tara anak deres ceuh cicing ibu tong dikeprokan asli abdi mah tidak butuh tepuk tangan karena apa arti tepuk tangan kalau tanpa ada saweran Allahumma sholli wa sallim wa barik putu nanya putu teteh putra almarhum mudah-mudahan sing jantan murang kali kebanggaan orang tua datos maot mah ibu di alam dunia nu ngocor pahala teh tina naon atuh apabila anak manusia telah pergi ke alam baka tutup sudah semua amalnya kecuali hanya 3 perkara yang pertama sodakoh emut almarhum Pak Haji saat ini namanya teh Pak Haji Salmannya mohon Pak Haji Salman mah ibu seueur kasayan terkenang tong boro-boro ku keluargana ku batur ge sami tak ibu ge maot teh kudu kitu kudu kumaha carana ibu persiapkan amal dari sekarang sebelum datang ajal kumaha ibu persiapkan amalnya lobakeun ibu sodaqoh jariah tingali Pak Haji tingali Mah Haji bangga bagja mesti ngantunkeun alam dunia ge geus loba tabungan matak ibu ge sing hayang nurutan Pak Haji mah nyieun masjid ku sorangan ibu mah ka dieu ge teu milu papatungan ari snack hayang 2 geuleuh udah sok aya nu kitu teh aya tuh jalmi nage di tukang dilipen aja
punten ibu ayeuna mah ulah nyontohan ka ece ka Pak Haji we nu seueur sagalana dombana seueur da maotna mah moal nyanyanak domba atuh ece. Uhun Pak Haji Salman ibu putri tercinta na ayeuna bojona meskipun masih dicintai da kumaha deui ari ajal mah ibu eta mah aturan Gusti ngan bagja ngantunkeun dunia keluarga na tos saroleh putrana saroleh ayeuna sukses jadi polwan gaduh tabungan sodakohna sering ibu ge kudu kitu sok nu boga geulang teh geura jarwal nu boga takongkorong teh geura arical cu simpen aset menuju surga bu ibu cuma ini ngaji haye we gagaro deket BET dak boga gelang hiji geuleuh mah haji neneng ge loba emasna teu kitu teh ieu mah kakarek boga kongkorong rada panjang diamaikeun keluar baju punten bu maot mah moal dicanak milik sata kongkorong milik maru ceuk mata abdi mah demi Allah da ari kudu dibuka orat abdi mah teu boga kongkorong asli ceuk kadang masuk kabita ku batur ge lain teu hayang lain teu kaduga meuli da meureun maksakeun mah ayeuna ge mampu menang duit di Haji Agus ngan abdi mah mikir 2 kali pas ari ka lembur geura datang seueur pun biang teh wayahna nya meusing menang capek oge wayahna ieu paratkeun ieu bangunan bereskeun hayu we kitu jeung kitu teu eureun-eureun geus 6 tahun ngabangun tadi masalah ki lain deui mi nanti mah pasti Umi ku Pak Haji Agus dikasih 10 juta cek abdi teh beuting leuwih bi kumaha kitu cenah beulikeun kana kongkorong abdi mah bu teu da kajenteng doraka molotot ka salaki embung abdi mah kudu meuli kongkorong naon sabana bu ari ceramah teh capek can mikiran pembahasan kudu kumaha komo di sanghareupan kuno aredan kieu mah parusing da abdi lagi kabayang ku ibu ceramah capek tuluy dibere duit ku Pak Haji Agus isuk dibelikeun kana kongkorong kakarek saminggu dipake abdi geletuk modar salaki nu atoh mangi kongkorong anyar tuluy kawin deui mas kawinna kongkorong urang ladang ngaji ti Haji Agus jaba awewe nu dikawin ku salaki teh si Besti teu hayang lah pertemanan yang menyakitkan sok oce tak unggal poe minggu senam jeung si Besti kumaha lamun mau ti heula salaki kawin kana sok nyamper senam jaba mas kawinna geulang eta malikir ibu tong karor red tong pared siapkeun ti ayeuna ibu lobakeun sodak aya di dieu nu beunghar sombong aya nu beunghar koret aya nu miskin sok loba omong jalma korete meregehe se hare se mere hayangna embung sedekah ku sababnya mening dan imah jengaga desa Allahumma sholli wa sallim wa barik dua naon nu bakal ngocor pahala urang daregdekeun ibu nu bakal ngocor pahala ibu geus aya di alam dunia ilmu anu manfaat matak ibu sing getol ngaji ibu sing daek init pangajian ibu kudu menang pangarti ibu ditampi salat ku Gusti haji umroh ditarima ku Allah Subhanahu wa taala lamun dibarengan jeung ilmu nah ilmu moal datang lamun teu diteangan neangan ilmu ngaranna ngaji sok aya di lemur ieu pangajian rutinan sholawatan yasinan marhabaan tahlilan mun aya nu maraot sok tarahlil nya ulah nu maraot maknya nu maraot tarahlil Gusti kieu jamaah aliran sesat teh nu kieu nu maraot tarahlil ari nu hirup arudud ibu yuk sok aya pengasahan rutinan aya oh sok ibu angkat kana pengajian suku dilengkahkeun kana ngaji mah lengkahna jadi ibad kopak kepat leungeun dikepatkeun kana ngaji mah jadi ibad diukna jadi ibadah nundutan
cek saha kayak bisa ditengor kumik ya di mana eta mangi hadis nunutan jadi ibadah taraskeun ka Pak Ustad eueuh hadis Nabi eueuh dalil Al-Qur'an firman Allah nu nerangkeun nunutan jadi ibadah mata kampura kang tingali ningali si Abah tuh di ditu tuh Bu cari nogo bari teu ditilaman da yakin lamun dina pangajian rutin mah cadu lamun semangat kitu punten Kang mata Akang ayeuna bersihkeun niat dina hate abdi teu bungah dipelongkeun ku aki-aki abdi teu bingah dipelongkeun ku Abah nu di sisi bisi salah niat angkat di bumi ternyata bapak kadieu lain rek ngaji tapi penasaran hayang ningali abdi da nya tingali tu menigaraya biasa lagi kana rutinan memakai sarung kari-kari bade ningali mubaligoh geulis eta si Abah meuni make celana panjang bari badag teuing di talian ku rapia sok urang teh hoyong ilmu saha anu masehan ilmu tuh para kiai tuh pewaris Nabi ayeuna urang kikieuan demi apa lain karena Pak Haji Agus lain karena ayeuna panitia mah syariatna Pak Haji Agus mah syariatna mata titip bersihkeun niatna ibu ulah karena hayang menang hadiah ceu da Pak Haji Agus ge kikieuan teh ibu lain pada seueur dunia jeung harta kabeh oge nu ngaji nu angkat ngaos nu ngayakeun pangaosan lain menang dipaksa lain menang kapaksa tapi kabeh menang maksakeun sing kompak sok ibu ka dieu dipaksa teu ku palurah dibere duit teu ku Pak Haji Agus oh aya nu maksa ka dieu kunaon ibu ka dieu maksakeun mapai jalan kompak ngajugjug kapangaosan da moal bener grup ieu baca lah antepkeun we lah kudu diinpus ya mah ieu maksakeun ibu angkat ngaji maksakeun ayeuna Pak Haji Agus ngayakeun peringatan Isra Mi'raj Nabi naon anu matak ayeuna ngadorong maksakeun urang bisa kieu tah karena terselip dalam hati kekuatan cinta ka Kangjeng Bu cinta ibu ka Nabi Muhammad tong asa-asa tarikan cinta henteu ari ibu cinta ka Pak MC sekali deui atuh pindah ayeuna mah ibu cinta ka Nabi Muhammad cinta ka Pak RT tuh kupingkeun Pak RT musibah awewe sakilobana eueuh nu bogoheun hiji ka RT rasa cinta sok da moal teh nyambung jeung jurig TV mah yeuh sing tarik cek ulah kapalang edan hirup mah yeuh lah rasa cinta pasti ada pada makhluk tos bisi capek ibu aya nyawaan teu ayeuna ari itu nu ting jarentul bari arudud nyawaan teu ya ibu kabeh insan nu hadir dieu teh eueuh nu paraeh eueuh nu geus marawat kabeh nu harirup keneh nu aya nyawa. Ibu gaduh rasa cinta yang paling kuat, yang paling abadi adalah cinta apa? Bukan cinta manusia sesama manusia. Bukan cinta salaki ke pamajikanna. Bukan cinta pamajikan ka salakina. Cinta urang ka salaki mah teu lami. Cinta salaki mah ka urang teu lila. Wajar kunaon eta cinta teu lila? Karena cinta jelema masukkeuna ku seep lain setan. Mun wios aku mah cewek ngajawab masuk. Da meureun cinta ece mah eret di dahar setan meureun. Sok aya seep. Nah, saha cinta mana nu moal seep? Hiji, cinta Allah ka urang ka hambana. Dua, cinta Nabi Muhammad ka umatna. Tilu, cinta inung bapa ka putra. Abdi masuk ningali Bu. Buhun kadang pala putra putu mantu mah haji neneng Bapak Haji Agus mah. Itu teh keur naon itu teh? Meresapi diri. Oh kitu geuning ka anak, oh kitu geuning ka icu. Padahal putra Pak Haji teh tos aya nu jadi dewan. Cucuna mantuna tos sararukses. Tapi tingali ibu, ya Allah mun barang pasihan teh ka putra ka putu ka mantu teh, berarti cinta inung bapa teh eueuh erepna. Begitupun apalagi cinta Nabi Muhammad
ibu nyebut cinta ka Nabi Muhammad, ari ibu jeung Kangjeng Nabi wawuh heula henteu? Kompak, pernah pepenak henteu? Pernah terang henteu? Pernah sasalaman teu? Teu ibu teu apa ngan ukur apa Nabi na we wungkul, nami na wungkul, sejarahna kunaon urang timbul rasa cinta yang membara, rindu yang menggebu-gebu itu karena anugerah dari Allah Subhanahu. Cinta Nabi Muhammad ke umat abadi, mana buktina? Nabi Muhammad bade wafat ibu menetes air mata, lain nitipkan yang dikhawatirkan nu dihariwangkeun ku Nabi keluarga sanis, putra putu mantuna lain, hartana tidak, bahkan Nabi Muhammad yang dikhawatirkan bade wafat menetes saksi air mata. Allah ningali ka Kangjeng Nabi, malaikat Jibril ningali ka Nabi, para sahabat nyakseni kumaha saur Kangjeng Nabi, ummati ummati ummati, saur Nabi, hei sahabatku titip umat kaula. Siapa ya Rasulullah? Umatmu yang mana? Tuh urang tarogong kaler, tuh urang naon ieu lemurna, urang babakan pasantren. Kunaon ya Rasul? Kok meuni khawatir ka urang babakan pasantren padahal ibu teh can aya. Nabi satu acan wafat teh ibu teh teuing di mana kene, akang mah can aya di alam dunia, tapi Nabi Muhammad sudah mengkhawatirkan nasib akan umatnya sieun cilaka dunia akhirat. Subhan. Makanya lamun ibu alim silaka dunia akhirat, tolong apapun aturan ayeuna ibu piwarangan Nabi laksanakeun, aturan piwarangan Allah ayeuna ku ibu lakonan. Da urang teh rumasa urang teh cicing di negara kawasaan Gusti, negara nu diciptakeun ku Gusti. Ieu teh negara naon urang teh Bu? Indonesia. Bari geus merdeka, matak ibu sing bisa ngajaga 17 rokaat lain Agustus. Kumahakeun ieu? Jigjikana Agustusan Rajaban. Ibu astagfirullahaladzim. Tuh nu jajan ge seuri eceut teh. Bu, 17 rokaat. Saur Nabi Muhammad, ummati titip umatku, ibu teh khawatir sieun cilaka dunia akhirat. Saur urang teh, ya Allah ya Rasul, kumaha supaya kita tidak celaka, kumaha urang hayang baragja dunia akhirat. Cek Nabi wasiat nu kadua, as-sholat, jaga sol 17 rokaat lain 17 Agustus. Baheula mah can aya negara Indonesia, can aya HUT RI encan. Bu, lohor sabaraha rokaat? Asar, maghrib, isya, subuh 2. Sok aya ibu males kana salat. Aya panghoreamna salat naon? Isya jeung salat tamah salat lo. Tamah deui salat A. Eling eling umat eling. Oh. Bongan cek si teteh cenah panghoreamna salat isya. Sok aya nama urang ngahariring, urang eling-eling umat ngajak salat isya. Abdi moal miluan geus capek euceul. Sok aya bagian ibu abdi rek reureuh heula. Bareng sarere awas nu teu milu nyora, awas rapat bujur tangke moal bisa balik. Eling salat isya. Da bongan cek teteh panghoreamna salat isya. Tarikan. Tuluikeun. Di akhirat arapal palinter eta nu kitu teh lain sholawat Bu, hariring. Cik nu kitu hariring ngajak eling, ngajak teu eling. Ngajak teu eling, pirak wayah kieu ngajak salat isya. Matak abdi mah teu milu nyora henteu. Kunaon abdi repen, abdi mah eling. Asar ge encan. Ka magrib lila kene. Calengkeung wayah kieu ngajak salat isya. Tah nu kieu hariring teu. Allahu Akbar. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Titip salat 17 rakaat. Di suatu malam
di bulan neng di bulan Rojab lain Rojab Allah memanggil Nabi untuk menerima wahyu salat sehari semalam 17 tah kupingkeun Nabi teh nampi wahyu 17 rakaat lain 17 Agustusan dari Masjidil Haram ke dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Tuluy keneng subuh 2 rakaat, duhur asar 4, maghrib 3, isya 4. Awas jangan lupa tanggal 27 di bulan Rajab kita peringati itu hari Isra. Kita peringati itu hari Isra. Awas 17 rakaat. Salaki jurungkeun salatna di masjid. Matak teh butuhna salaki teh nu daek ibadah. Ulah butuh salaki anu kasep, Bu. Dan anu kasep mah anger geus kolot mah tukara rasap. Bu, matak neng untuk memilih calon suami tong nu kasep mah da teu lila kasep mah. Ayeuna kasep 60 tahun yang akan datang mah moal beda jeung obah itu nu keur cinukul. Tingali geus kolot kitu mah Bu, lain kasep lah juga opak bubuk salaki teh. Suku jebrag huntu koneng tangong hidung sarua akan ge ningali pamajikan geulis teh do baheula enggal nikah cinta wajar baheula aya da geulis keneh cinta wajar ibu baheula salaki da kasep keneh tinggal ibu ayeuna mah salaki geus teu bogoheun da ibuna geus kolot bareto mah dikeukepan unggal peuting ayeuna mah malam Jumaah lain pasunatan kalahna pakuran pamajikan salaki teh cek salaki teh ya Allah meuni bingung kalah keung ningali pamajikan jiga kunti susu ditewel meuni teu oyag-oyag dibawa nangkara kalah jiga ceplok naug nampuyak dibawa ngarengkol kalah keplok dikenyot kalah nyelapna huntu syukuri we Kang nikmati nu ayakeun bae itung-itung ngegel baso urat we Kang. Puun ibu dambakan diri salaki teh nu jujur nu tanggung gitu sing kompak gerak nu gede perha butuh teh kuno kitu salaki teh gitu komo ibu ayeuna syukuran ka Allah mun boga salaki nu gede kanyaah astagfirullah di baledog kularutan gerak ya itu yuk tuh tinggal itu siling suntrung Cedak astagfirullahaladzim teuing manehan anu salah nyebut kitu batur jadi korban disuntrung-suntrung. Ibu Bu pan genah betah rumah tangga teh ibu hirup di alam dunia teh lain ku logam mulia ku akhlak nu mulia leres teu sok teu jadi jaminan ibu ayeuna beunghar harta loba dunia hirupna baha di abdi ge aya tatangga teu kurang-kurang hartana mah loba awakna mah dibegang teh cetek kunaon si eta mah awakna meuni begang padahal mah unggal poe gradaharna di rumah makan ampera dengan sanguna ge jeung lauk nila caina ge aqua gelas napi sensa tiungna ge manikat rupa-rupa merekna aya Joya aya Eljata jeung gelombang cinta sarena ge dina kasur busa merekna Alga geuning kunaon begang awakna si horeng teh kasiksa batina da salakina kagoda deui ku awewe SMA matak ibu gak yakin rumah tangga teh moal betah dipangmeulikeun emas ku salaki unggal poe ari salaki selingkuh jeung ceu imas leres teh Bu mending kana jiga mawe sanajan nginum cin teh bari tapi ari suami tidak pindah ke lain hati aku mah happy Ibu lanjut sok kade urang sing menang ilmu manfaat ibadah sing getol salat berjamaah sedekah jariah salaki sing ka masjid berjamaah meungpeung cager meungpeung sehat tong boro-boro salaki keur cager kudu ka masjid salaki ibu gering paksa sing daekeun init ka dokter gering mah Bu
ngadorek sakenu cager atuh dibawa ka masjid mah cagerkeun heula bawa ka rumah sakit dokter selamat lain salah wae kaliru da euceun nu bodoh atuh dah itu nu dipengker tarunuh henteu sok eta nu dipengker ngingseur ngalamun ari tunuh mah mending keneh sare we da abdi mah ngamaklum ibu-ibu lamun keur ngaji nundutan wajar ngan lamun abdi keur ceramah nundutan eta mah kurang sare yuh nyebut kurang ajar teu eling bener ya mah Kang MC ya mah ageus ya mah kanan kiri aredan wungkul abdi mah sieun balik ti dieu teh kalah ka bawah GR aca eta nyebut gelo deui Pak RT pangtewakeun ieu nu make tiung warna coklat nu badag awakna kadi nyebut gelo ka abdi ya ka dia ya pangtewakeun pokona mah teu ridho pokona mah sawe nu nyebut gelo ka abdi kudu dicekel aja atuh dicekek mah paeh aduh ibu uwi tidak uwi ngaos ibu tehnya salaki sok berjamaah eta teh kudu istiqomah ami betah rumah tangga saki ibu kudu solehah salat di imah salaki ka sawah amparkeun sajadah ngadua salat duha 2 rakaat turutan Siti Khadijah ieu mah salaki ka sawah ini ka imah Coodah ngariung jeung Ceu Eti jeung Ceu Kokom jeung Ceu Yayah unggal perbo araremok saya berjanji aya Bang Emok di dieu eureunnan ece oh aya nama ibu loba kapusing mending keneh kieu ngararaji lah obat galau ngaji obat pusing ubar bingung ubar teu purun salaki leungit teangan salaki leungit ngaji cenah teangan astagfirullah ibu oh kumaha tuh cenah nama usum hujan ih tong kalang ku hujan Kang karunya Pak Haji Agus tingali urang mah kantun ngalebetan masjid dan nu hese mah lain ngabangun masjidna komo Pak Haji Agus mah seueur acisna nu hese mah lain nyieuna nu hese mah ngeusian masjid lainana kapan keur nguruskeun masjid ieu teh najig-jig ka Mang Nana atuh ieu teh sabah geus mal bener dah ya mah geus teu areling ngungkul ibu saur katerangan ge eling-eling dulur ibadah ulah beurang penting ulah bisina kaburu ibu ayeuna cinta ka nabi nabina tos teu aya tos wafat urang teh bakal pararaeh bahwa nabi mah wafat urang mah paeh jeger modar kiai wafat awas menyebut paeh ka kiai mah teh bisul sakuriling awak ari ibu kunaon ibu ka kiai kudu menghormati sabab kiai teh pewaris nabi urang teh geuning cinta ka nabi karena aya hadis nabi geuning urang mah teu pernah nguping ayeuna ti Kangjeng Nabi hadisna langsung ti saha tuh ti para ulama bu matak lamun ibu cinta ka ulama man akromal ulama faqad akromani sami jeung cinta ka Kangjeng Nabi tong karoretnya turutan tuh Pak Haji Agus mah Haji Neneng satahun sakali mah atuh ka kiai teh bu sing aya perhatosan kawas Pak Haji meuli sarung BHS jang kiai ku ibu ge kudu kitu ieu mah sarung kiai teh urut tinu maot deui atuh dipake ngaimaman berjamaah teh ngajungjurigan makana di lemur abdi mah ayeuna loba kiai jujur geus moal bener ya mah ka abdi geus nyebut gelo ka kiai nyebut jurig ieu kan Pak MC teh Pak Kiai Ustad ya teh mohon punten bu ayeuna lamun Pak Ustad wafat ti payun saha nu rek mampu ngagantian tukang son mah moal bisaeun RT maot teu hariwang loba nu hayang jadi RT tapi lamun Pak Ustad wafat ti payun RT moal bisaeun ngagantian Pak Ustad matak lamun bisa manawar ka Gusti Allah mending Pak RT we heula nu ti payun bade tukang son heula mangga jung didoakeun tukang son sing ka surga bareng jeung salon-salona bu ya kan lemurna teh tos lemur babakan naon pasantren budak ibu ge kaderkeun generasi penerus kiai pasantren keun tong bangga boga anak bisa nyanyi aya teh bisa ngaji manual moal aya arti bu aduh diagul-agul kata tangga alhamdulillah cenah budak abi mah juara kahiji di akademi di Indosiar
balad si Palen. Eta si Palen orang Pamekasan jeung si April orang Cirebon. Eta cenah Bu Haji apal sok lalajo TV-nya. Abdi mah tara Bu. Asli tara abdi mah. Ih paling ge ngareret sajam. Sok lalajo akademi tara abdi mah. Caroge abdi nu osok. Ngan abdi sok milu maturan. Ibu teh meuni bangga anak bisa nyanyi, ari teh bisa ngaji tapi nol moal aya arti. Bu isukan mah geus sakarat ibu, butuh teh ku anak nu bisa ngaji lain ku nu bisa nyanyi. Eueuh kabejakeun ibu keur sakarat kolot keur engkak-engkakan torojol anak nu bisa nyanyi. Mama aku persembahkan lagu yang terakhir. Gitu. Butuh ge ku ayat Al-Qur. Budak tilu nalkinan, budak tilu maraca Al-Quran. Betah ibu ayeuna maut ninggalkeun dunia bari maca kalimat la ilaha saha nu macakeun kituna anak ibu dibacakeun Yasin ku anak ibu lepas nyawa bagja ninggalkeun dunia dianterkeun ku anak anu saro. Sok ibu hiji mah atuh budak teh pasantrenkeun. Lah cenah sok budug. Tuh tingali Pak Ustad gaya sote ayeuna baheula nama budug di pasantrenna. Pokoknya mah setiap kiai nu jara diajengan pasti ngaralaman budug. Abdi ge bisa kieu teh ladang masantren ece. Maknya bisa ceramah ladang budug. Ngacaprak. Ladang masantren. Ngan di pasantren ngalaman. Baheula masuk nyeri hate tuh sebut ih cenah budug ih sok nyeri hate teh. Ayeuna mah kapikir geuning di ladang di poyok budug-budug teh karaos ayeuna mah si horeng budug-budug ge barorok di mana budug barokah. Da moal bener ngaji jeung pasien mah kieu budug ge barokah. Geus ibu bisi kali gata engke tong diubaran keun antep barokah eta teh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Iwah ibu maksakeun ngayakeun di acara Bu Haji sakulawargi, Pak Haji sakulawargi keluarga besar anugerah. Ibu oge sami maksakeun ngaji kunaon sadenagenan sae anugerah ti Allah karena urang gaduh rasa cinta ka Kangjeng Nabi. Pengorbanan Pak Haji sakulawargi, sagala rupina, tanagana, kesempatan emutan, sagala rupina ibu tuangeun leueutun sedekahna. Mudah-mudahan sing janten tabungan amal ibadah di payunan Allah Subhanahu wa taala. Iya riungan teh sae pisan ibu sodakoh aya pangaosan nuju silaturahmi eukeur Pak Haji nu ngajakeun acarana bangga kanggo keluarga besar anugerah. Mudah-mudahan ibu lamun tujuan karena Allah sadayana nu'tihi ajron adima Allah memberikan pahala nu berlipat ganda. Satu acana urang mau sholawat sifa heula ti luangsulan khusus kanggo Mahaji Neneng anu nuju kirang sehat umum kanggo sadayana warga urang babakan pasantren nu nuju teu damang sing disehatkeun ku Allah sapertos bihara bihari deui amin ya robbal. Allahumma sholli wa sallim wa barik salim sawihan deui Allah ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil sifaiha wa nuril absari wa diaiha wa ala lihi wasobihi wasalim. Doa ngalangkuan sholawat sifa mudah-mudahan Allah ngaijabah ka urang sadayana. Almarhum Pak Haji Salman putra tercintana Pak Haji Kalimah Haji mudah-mudahan di alam barzahna ku Allah ditempatkeun dina taman surgana Allah raudhatun min riyadil jannah pala putra nu dikantun mudah-mudahan saroleh hasadayana. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sakitu nu kapihatur kirang langkung dapunten kasadayana cipeueuh jalan cieureung meuli kupat di abonan pepeueuh pami marulih ulah ngupat ka awonan baca doa kiparat majelis sasarengan subhanaka Allahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.